Wah, wargi-wargi sadaya, alhamdulillah kalesan abdi di lembur Bojong Sukamulya. Lebak nangka Bojong Sukamulya ieu aya nu ngangkeun ti keluarga Bapak Mod, Ibu Ika, kangge tuang sasarangan. Di dieu tos disayogikeun lauk bawal, lauk bawal. Sambalna mantap. Sambal goang. Sambal beladag. Sambal beledag. Terus sanguna ini asa-asa gitu. Terangan sana mojang teh mojang desa mah gembul. Alhamdulillah. Yuk. Rezeki anak soleh, anak sehat. Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu embut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana, kumaha kabarna daramang? Alhamdulillah, wilujeng patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Dina dinten ieu pribados nuju aya di Ciamis kangge langkung uning lemburna hayu urang taros di dia aya salah sawios warga anu asli orang dia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dupi jenengan mana? Sareng Pak Mod. Bapak Mod. Bapak Mod. Bapak Dupi ieu teh lembur naon ya? Iya teh Kampung Bojong Sukamulya. Bojong Sukamulya. Kampung Bojong Sukamulya kelinggihan di blok daerah Cinangka, Lebak Cinangka. Itu. Dupi Bapak di dia warga asli? Warga asli Bapak di dieu parantos warga kedudukan parantos 28 tahun. 28 tahun. Jantan asli kalahiran dia Asli Kampung Bojong Sukamulya, Desa Rawa, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis. Dupi Bapak ngeureun betah. Teu hoyong. Alhamdulillah parantos betah di Lebak Cinangka, Kampung Bojong Sukamulya. Tos teu hayang ngalih ka mana-mana gitu ya, Pak. Ngalih ka mana-mana. Kedudukan di Bojong Sukamulya, nu kaayaan lokasi di Lebak Cinangka. Dupi Bapak ya teh hapunten mung hiji-hijina tanapi aya deui. Oh, bumi. Rorompok seueur kapalih ditu, kakulon. Kapalih ditu mah tos sejen deui ieu, tos sejen deui daerah. Tos benten lembur gitu. Benten lembur, benten daerah, benten lembur ka ditu babakan Cimuntur, teras Pasir Laja, ka dituna Cukored. Tapi di dia mah mung hiji-hijina. Abdi muhun palih dieu nya kakulon seueur bumi pelemburan gitu. Gan ieu mah di dieu abdi nyalira. Sadaya sakumaha anu tos didugikeun ku Bapak Mod. Hayu ayeuna urang tinggal kaendahan nu aya di lembur ieu. Wargi-wargi sadaya di palihan dieu urang tiasa ninggal kaendahan alam nu aya di lembur ieu. Hayu urang sami-sami sareng pribados urang ninggal ka palih Lebak. Wargi-wargi sadaya di palih dieu oge aya sumber air anu langsung di gunung. Kami di Sundana mah ieu teh namina kulah. Rawas ti iseur. Ieu aya pamandian, kami saur Sundana mah ieu teh namina bag-bagan atanapi tampian. Di dieu caina masih keneh herang, mangga nya kaditinggal.
wargi-wargi sadaya ieu kaendahan pamandangan nu aya di lembur ieu biasa kauninga ku urang sadayana. Wargi-wargi sadaya salian ti dieu urang ningal pasawahan anu masih hejo, urang oge tiasa ningal dipalih katuhu abi aya kebon cengek. Teras di luhurna tetangkalan anu masih kena jara rangkung. Ibu badan yang ngeliat karanen bu nah wargi-wargi sadaya kalerasan di lembur ieu teh nuju musim panen sapertos katingal urang sadayana. Saya mau bantos deh ya tuh bu. Saya mau bantos deh. Ya. Saya buat yang warung nih. Sabar. Tujuh beda taruhan. Nah ini di mana? Di titik anjing bu. Anjing. Di sok beres dugi tabu sabaraha? Hah? Sok beres tabu sabaraha bu? Ah ya. Nah wargi-wargi sadaya di pengkeren abdi ieu aya bukit anu kapali dituna teh sami aya perkampungan. Wargi sadaya mau sakitu video anu kapihatur di lembur Cinangka, insyaallah urang patepang deui dina video oge lembur anu sanesna. Pribadi sejak pamit undur, wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.